Mang, baso siapa? Telah sekedap. Pada terserah saya tuh. Ek di ladaan, erek ente. Kumaha urang, kan urang nu meuli. Aduh, ini jalma teh ngagernyong kieu. Mun atuh ah. Bade kada mau sabaraha hiji, jadi bade kangge keluargana di bumi. Hiji we, Mang. Danan yang keluarga di bumi. Ya, Mang, di dieu mah cukup dagang we tong nguruskeun keluarga saya. Nu di mah kedahan baso ek teu eta urusan saya. Keluarga saya, nah di dinya naon urusana nguruskeun keluarga saya. Pampikiruan itu mah keluarga urang, Mang. Nah iya mah kieu geuningan. Mun ami mah pergi naroskeun hungkul bisi bade ngabungkus. 10.000. Terjadi lah. Didinya geus nyinggung perasaan aing. Didinya tadi nguruskeun keluarga aing. Didinya dulu lain dan naon lain. Dagang baso mah dagang memang. Nguruskeun keluarga aing. Naon maksudna didinya heh? Ikut campur ke keluarga aing. Hah? Terjadi aing meulina. Ya kejadian kan anjing. Ayo lah kumaha meuli teh. Anjing. Tas, Bo. Ada tas, Bo. Tas, Bo. Mang baso. Mang, mana rodana? Abi teu kiat pahapan Mang, abi pelanggan setia Mang tadi ngatosan. Aing heran ieu jeung jalma ya Allah. Ya Allah. Aing geus anaon teuing ya Allah. Enggak poe panggih we jeung jalma ieu. Aing geus panggih dewe kamari panggih dewe. Anjing. Lepang. Teu italan baso Mang. Henteu. Aing mah jualan tas urang. Heran kumaha pamikiranna. Si Mang teh seorang pedagang yang tidak konsisten. Mun italan baso we Mang. Abi pelanggan setia Mang nu tadi ngantosan di setiap saat. Nah kalau ka icalan tas. Heran dah. Ada icalan tas, icalan baso, icalan naon lagi hak urang. Didinya ek naon ngatur-ngatur urang, kitu teh mah. Mung abi sebagai pelanggan setia Emang, anu teu tadi ngatosan. Torojol si Emang basona, kalah ka icalan tas sanes baso. Atuh neangan ka batur pan aing mah teu dagang, aing mah aing dagang tas. Tah, merek Lepano. Gue Mang sabaraha tas icalan hijina. Erek meuli moal. Lamun sakirana moal meuli ulah sok bertanya bertele-tele. Bios abi bade mesen. Anu mah hijina sabaraha? 50 hijina ya. Pas saya kieu ieu Lepano dical 50. Nah, Mang teu ngicalan 75. Makan ti ditunagenan urang bisa aya batian 50 genan gitu ya. Ai emang si Mang pameserana sabaraha modalna ieu? Ek naon tatanya, erek naon? Oh, sabaraha abdi hoyong terang we. Ti dituna 35. 35. Coba bukti